itulah cakangjeng Nabi teka dele ku kaula mah hatal jannah wanar sorga jeung neraka ge kadele jelema keur ngeungkeuy ka sorga jelema keur dikulub di neraka tah ieu kuari teh aya cakangjeng Nabi aya tabir di dieu teh aya tembok anjeun mah pandangan boro-boro ka neraka jeung ka sorga luareun tembok kitu nya kula mah kuari keur didileukeun fi maqami di maqam kaula sorga kadele neraka kadele tuh awewe loba jasa sing gulimpang di sorga di neraka tuh nu mentak ana aktsara ahliha sanyana pangloba-lobana ahli neraka an-nisa'u awewe Bismillahirrahmanirrahim eta teh kos kitu keyakinan hese teh keyakinan mah nu bogana hidayah mah lain manusia lain rasul lain nabi lain wali lain kiai Allah langsung. Nah Muhammad ulah dianggap ulah dipakai nyeri hati diseantepkeun teh tugas anjeun mah anjeun bae dakwah tugas anjeun mah anjeun bae tablighur risalah sampaikeun kapan saja di mana saja ka saha bae adapun nurut jeung teu nurut lain urusan anjeun Muhammad ya Muhammad wazkur eling anjeun inget anjeun ke bakal terjadi di mahsyar. Jadi ayat ieu teh nyaritakeun dimensi mahsyar setelah kiamat. Setelah kiamat mimiti kiamat sugro paeh barzakh. Engke aya mahsyar digiring urang ka mahsyar. Mahsyar teh tempatna di Israel, Yerusalem. Tepatna teh engke mahsyar teh di dinya tah. Insyaallah mantep datang ka kuari teh moal beres-beres terus bae pas ini jeung pas ini jeung pas ini. Sebab asli nama eta teh kaum Yahudi di Palestina teh ngan diusir nyana bercecer kemudian kuari hayang boga negara deui nyana ngerebut negara nyana neuleus sejarah kaum Yahudi eta di Palestina. Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa eta adalah Yahudi. Kangjeng Nabi Musa adalah keturunan Yahudi, bangsa Yahudi teh di dinya. Ieu teh negara aing cek keturunan Yahudi teh. Itulah lamun urang ngajujut bangsa ngajujut kaum seperti eta. Sabodo eta mah urusan maranehanana ngan ieu mah keur carita engke bakalna aya mahsyar. Muhammad ulah nyeri hati Muhammad ulah sedih engke geura saksian jaga di mahsyar di persidangan Rabbul Jalil kumaha kitu ye wa yauma nasuhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum الذين كنتم تزعمون Allah alam bimoradi walkur sing inget anjeun Muhammad yauma nasruhum dina poean kaula nu agung bakal ngumpulkeun ka seluruh makhluk dimimiti Kangjeng Nabi Adam berikut ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad weh dikumpulkeun ku aing cak Gusti Allah moal aya nu kaliwat hiji-hiji acan urang berarti di tengah-tengah eta aya urang nya hiji jeung urang Turki jeung bangsa Pakistan jeung bangsa jeung India jeung Cina jeung Amerika jeung Inggris Jerman Prancis wabe jeung urang Maroko jeung urang kitu Mekah Madinah deres tah mah ieu nu hararideung bangsa jeung Negro Afrika Sudan nah ieu bakal nampos anu putih nu koneng nu hideung ngahariji di tengah-tengah manusia bakal aya urangan di dinya teh aya urang di dinya make ampok-ampok urang-urang teh teu make naon nu kuari make jas nu kuari di dasian ngambai dasina ge sapatuna ge herang hasil korupsi engke mah make nangan dua helai doang timbangan ngejegir sabelah segede dunia timbangan nu sabelah ieu segede dunia
Jadi dua timbangan ditimbang-nangan sakadar sagede Haji Peri leutik jasa kan Haji Peri leutik ngaran Peri ge tetep kuari mah munggah haji bae teu gede-gede teuing atuh timbanganana nu deuk ditimbangna teh atapan urang di dinya atuh padahal mah urang mah 1 meter persegi ge timbangan cukup taruhlah 5 meter persegi lah geus gede gitu kunaon eta jang nembongkeun kedah satanana ulah-ulahna naon deuleu timbanganana ge jelema geus heuleum gede-gede teh udah ditimbangna sagede urang ayeuna cecepehna sagede dunia coba eta asana lamun di dunia protes urang protes ka SBY gede teuing biayana ya sedangkan BBM kan geus digiclekeun ku ari ya ieu mah urusan Allah nah Muhammad inget anjeun eling anjeun supaya anjeun bisa nyampaikeun ka umat anjeun mimiti kuari di turunan ayat datang ka engke terus supaya nyahoeun yaumana suruhum jami'an dina poean kaula nu agung bakal ngumpulkan ke seluruh makhluk besi kurang jelas keseluruhanna jami'an kabeh ka orok-orok kanu misram teh gitu lahir memeh waktuna naon kadang-kadang keguguran kabeh araya kadinya nyeuh rentu ya Allah sedengkeun non urang ieu aya di jero panggil ente mana bukunya ieu mana lah eceng malulu ieu teh sarua coba sarua tuh siapa itu sarua jeung sia adu kotok na jeung sia ke di akhirat ge bakal kapanggilna si eta jeung si eta deui al arwah junudun mujannadah roh teh kos tentara ngahiji teh jeung nu biasa ngahijina deui kuari nyada di dunia tilok ngaji engke di akhirat teh atuh isineun ngaji deuk kahiji teh isineun batur dot kahiji kiai brok di ditu nu tilok ngaji kadinya ayo kan boga aing mah di ditu nage aing mah tilok kajen di dieu mah teh isin aing teu daekeun tadaikeun numantak dina kitab Fathur Robani Syekh Abdul Qadir ngajelaskeun panjang ari dongeng ai bahasa Arabna makmun bahasa urang nama kieu atuh di dunia ge kotok ngahiji jeung kotok deui bebek ngahiji jeung bebek deui embe ngahiji jeung embe deui kebo ngahiji jeung kebo deui eta keur nyaritakeun karakter hewan karakter manusia tepan aya nu berkarakter kotok aya nu berkarakter bebek aya nu berkarakter soang aya nu berkarakter orai aya nu berkarakter macan aya nu berkarakter buaya kan ieu mah buaya kabeh ya karakter atuh jak kuari ge kuari urang samobil ye samobil naik mobil beda karakterna ye si ieu mah kieu atuh teu nyaman di jero mobil emang ngeunaheun teh di jero mobil henteu naon sababna nu ieu mah ngomongna politik bae nu ieu mah ngomongna budaya bae teu nyambung diajakan ngomong udah waduh situasi dan kondisinya ya beginilah akhirnya ya polisi ya kos karar itu tak aing betah sih kana ngomong kos kitu mah karakter berbeda samobil rejeung teu nyaman tah nu ieu ekonom jeung ahli budaya atuh moal nyaman wari santri ngahiji jeung pamarentah teu nyaman teu nyaman atuh santri mah ngomongkeun teh pan ngariung nyala teu atuh nyaman ada aja santri mah kos kitu ieu nu saurangna ieu lurah nyaritakeun teh nyaritakeun perkembangan desa urang kumaha aya anu nya mun anu paeh mah kula nu nyalateuna atuh tapi pan eta kudu dibangun ku urang desa teh ya gorong-gorongna dan lain sebagainya cak ustad teh atuh masalah engke kula nu ngariungna kitu bae terus we cak lurah sial ini ngobrol bos kieu abat sih teu nyambung atuh teu nyambung tah eta teh kos kitu beda tah teu nyaman da sama mobil tah nu mantak engke turun bae beda nu ieu mah ka dieu nu ieu mah ka dieu
nyambung kotok mual ngahiji jeung bebek mual ngahiji jeung soak mual ngahiji jeung di akhirat gitu eta keur carita di dunia untuk cek Tuan Abdul Qadir ulah sieun-sieun hirup mah urang ku ari teh ya itu resep ibadah coba ge kaserang urang eueuh nu wau sapoe dua poe bakal nyalamperkeun nu akur jeung urang ulah sieun-sieun urang dek ka Medan ka ditu ka Medan bae engke ge sapoe dua poe urang mah ka masjid urang ka masjid bakal aya tadi masjid sapoe dua poe nanya ngahiji ulah sieun-sieun cek Tuan Abdul Qadir emang urang di dinya makomna engke ge aya deui jeung sama makom jeung urang kotok ngahiji jeung kotok deui begitu turun ge kotok lalakina kokok aja we numpakan ces beres ya Allah tah kuari gerage jawara anu sok mabok teh berangkat kuari ka Serang pasti engke ge ngahijina jeung nu mabok deui pejudi ka Lampung pasti ngahijina jeung nu judi deui kajen kumaha ge begitu eueuh nu judi teu betah cak cenah hirup di Lampung kurang gitulah teu nyaman mending di mana tuh mending di Bitung mah loba batur cak cenah di Bitung mah ngeunaheun ka sisi kagir nu judi loba cak cenah teh jalurana ge judi ieu cak cenah sok sambarangan bae saya ngomong tuh jadi kitu we gahiji batak ulah sieun-sieun aya aknu akur lah jeung urang waceun teuing ka mamana ge urang teh sok geura urang ka Bali ka ditu ngeng dak cicing di Bali sapoe dua poe tilu poe selain deui ta urang ieu mah lain batur aing dak we urang ka masjid aya saurang bae mah dari mana emang bapak saya dari Cikupa oh iya Cikupa ya iya udah berapa hari di sini udah 3 hari dekat ke rumah Sarwiti ya tetangga saya kayak ngobrol gitu engke di akhirat ya kos gitu ya bayangan di akhirat sih ada ya Tuan Abdul Qadir teh ngomong teh kos gitu tak engke di akhirat teh al arwah jududun mujanada cak Kangjeng Nabi engke di akhirat teh berat di basar wa yauma nasuruhum jami'a ingat anjeun Muhammad dina poean aing nu agung bakal ngumpulkeun ka seluruh makhluk wabeh ku aing bakal dikumpulkeun engke teh sing suliwer bakal nati ka ler ka kidul ti wetan ka kulon ti kulon ka wetan wah ujianna mah sing suliwer bahasa hebat sing suliwer nah anak neangan bapak ye naon lari ti anak pamajikan neangan salaki lari ti pamajikan yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi indit embu ngadeukeutan emak lantaran boga salah ka emak indit ngajauhan adik lantaran kakak boga salah jeung adik nu ngarasa boga salah yauma yafirul mar'u min bayangkeun coba lamun hiji dua tilu deres wabeh kan boga masalah sing suliwer ieu ka dieu bisa dibayangkeun ku urang wah luar biasa tanya jeung babaturan aing di ka mana aing musti kapanggih jeung babat jeung dulur aing pot gua aing sawa ieu ka dieu wah geus pokona mah yauma nahsuruhum jami'a ingat Muhammad engke tah ya Allah engke kabanggi tah mulai nu bagus ngahiji jeung nu bagus nu goreng ngahiji jeung nu goreng kabanggi weh jasia oh iya batur ngadu kotok guys udah gegendengan bae guys ayo si eta ka mananya sa Jepri itu tangan tuh aya keur ngalentuk Jep boy sia oh ayo ka dia jadi malaikat gitu hese baris pelimbah atuh geus bae pokona mah ieu baris bangsa tukang zina bangsa baris tukang mabok ieu pamalingan baik maling kotok nu leutik maupun maling anu triliunan nah hiji bae di dinya sakarakter kotok jeung kotok deui bebek jeung bebek deui tah kuari geus rada rapi teh malaikat geus deuleu baris nu rapi geus kadeuleun
iya rombongan kotok ya, iya bebek ya, wah iya ora ya, iya buaya darat ya, ya mana suruhum jamnya, ya Allah, kurang bakal di jeronat, inggis jasa, antak anu nyandung geura beres-bereskeun gilirna jeung napakah urang boga dulur beres-bereskeun besi can kaburu kabagi tirkah bapak ulah nungguan ke dirobol jalil mah panu dibodem kana neraka jahanam ye ulah macem-macem sing hade kajenting nu urang kacokot asal urang ulah nyokot ieu gede jasa bahaya yauma nahsyuruhum jami'an summa naqulu lil ladzina asyraku satuluy naing nu agung teh bakal ngomong ka jelema anu musyrik cek Gusti Allah musyrikin aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun cek ahli nahu mengarana istifham nanyakeun aina syurakaukum mana sesembahan anjeun mana patung anjeun alladzina kuntum taz'umun anu anjeun baheula keur di dunia boga sangka bahwa eta patung teh bisa nulungan patung teh dianggap pangeran patung nu nyekutukeun ka aing dianggap bakal nulungan bakal nyapatan tah buktikeun coba meuna coba ayo patung-patung teh eta teh lain nanyakeun lain henteu meunang dijawab kieu oh Gusti beak kabeh henteu jauh nyahoeun atuh jadi lain nanyakeun ku situ teh mah lain tau be nu matak istifham eta aslina mah nanyakeun tolabul ifham hayang nyaho kana nu encan nyaho eta aslina nanyakeun urang nanyakeun gede nah kadena aya naon bah ari di warung si aya rokok Haji Samsu tahu aya bah nanyakeun ngaranna warung itu urang leutik meuli nanyakeun ka ngaranna nah kadena aya naon ari kakasia di mana di teu nyaho ku lagi coba tangan nanyakeun ngaranna sebab abahna teu nyaon kakana di mana nah kadena kade emasnya di mana emak nyaho jata di mana naik meo kemana tuh ja SMS-an bener sia masih diantepkeun kitu atuh abahna ge kitu ieu baung sia anggap sarua burung apa mah leuwih parah malah tah eta nanyakeun ngaranna tapi lamun kieu mah lain nanyakeun ye dikeun contoh ngaji ye boga anak ngaranna si Pengki kadieu cicing bae Pengki kadieu cicing bae ki kadieu cicing bae tuh anak aing tidak kadieu geran tuh anak aing tidak kadieu jedog bae digerokeunana digerokeun tetep teu daekeun kadinya gadeh bae bapana tetadang kadi hei ieu jawab aing sabaraha kali ngagerokeun sia sabaraha kali eta teh lain nanyakeun nyare kanan ngamemeleh ulah aya 3 kali mah ditampili ku kolota atuh da lain nanyakeun aing sabaraha kali geus sabaraha kali ngagerokeun sia pan sia ieu bakawara amat teu ngodenge ka aing sia teu meunang ngajawab aya 3 kali atau 4 kali mah ditampili ku bapana tama lain nanyakeun nu ngakos kitu bentuk nanyakeun marah bapana ngaji jeleh teh istifto ngaranna angel amat sih digerokeun anak aing geus sabaraha kali ngagerokeun sia teu ngajading sia tah eta teh ya nanyakeun geus sabaraha kali aing ngagerokeun sia teu ngajading istifto tah mah angel jasa amat sih sia tuh aya angel aya nu kieu nanyakeun keneh tapi lain nanyakeun nu sabenerna mah aya jelema nang tangan bae ka urang si eta nanaonan temu ka situ cari cek batur jago nanaonan
jeung aing aduh atuh jawara gede mah didengekeun teh budak ngoceh kitu amat teh ngomong deui gitu aya deui informasi si eta saha si Dedi jangan nangtang bae ka bapak dah atep kos kitu ye ngomong deui dia nyana ngaku jagoan nyana ngaku jawara can tarung jeung ieu ai can tarung eueuh naonan lantaran geus pohara jasa nang tanganana ya hareupan punya sia bener sia jawara tua itu cek si Dedi teh beak kulon beak wetan geus pokona masangnya nate aduh kekuatan dek kakarak dikitukeun sakali cek cek guling cek mana kajagoan sia ayo pareta nanyakeun mana kajagoan sia mana kehebatan sia eta nanyakeun ngaranna mana ayo eta lain nanyakeun henteu meunang dijawab oh leungit teu meunang tah jadi bahasa-bahasa dina kitab teh lamun kurang diterjemahkeun dibahasakeun sarua jeung bahasa Sunda ge aya nu ngagerokeun ka anakna angel bae hai aing sabaraha kali sih ngagerokeun sia lain nanyakeun marah angel amat teh maksudna he sia nang tangan aing ge kakarak sakitu ge mana kehebatan sia keterugan lain nanyakeun teh ngahinakeun jauh nanaonan sia teh aya deui jelema nang tangan dunia begitu dek ngadu mana dunia saya dunia sia keterugan jeung aing jeung hulu sia dibeuli ku aing sia mana eta teh lain nanyakeun ngahinakeun ieu ge sarua Allah teh maha uninga maha sagala-galana nanyakeun ka para musyrikin khususna musyrikin Mekah umumna para musyrikin nu aya di saantero jagat kuari cak Gusti Allah aina syurakaukum alladzina kuntum tazumun hei para musyrikin mana patung-patung nu baheula kumaneh disembah nu cek anjeun bakal nulungan cek anjeun bakal nyalametkeun mana patung hayo teu menang dijawab jamal ngajawab ieu nya nana ge teu menang leungit eueuh geus kabeulem teu bisa kitu geus eta rarungkul buktikeun patung-patung anu anggapan anjeun sangkaan anjeun bakal nyapatan bakal nulungan bakal nyalametkeun buktikeun mana patung aina syurakaukum alladzina kuntum tazumun atumal bisa kukumaha kafir teh geus tararungkul bae summalam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin sumalam takun fitnatuhum satuluina mah teu aya fitnah yakni sasaduna para kufar-kufar teh para musyrikin teh ilan qalu kecuali nya ngomong nane wallahi demi Allah rabbina nu jadi pangeran abdi ma kunnal musyrikin abdi mah teu pernah ngamusyrikeun Gusti ka Gusti teh abdi percaya pan baheula keur di dunia Gusti teh pangeran abdi abdi mah teu pernah musyrik ka Gusti tah tangkora kafir ketika ditantangkan ku Gusti Allah nya ngomongna wallahi rabbina ma kunna musyrikin demi Allah nu jadi pangeran abdi teh pan mangeranan ka Gusti ja abdi teu pernah musyrik baheula sugan abdi nyembah ka patung ja henteu tolol teh bolon teh tah kuari-kuari ke gereja engke bakal disida ku Gusti Allah aina syurakaukum wahai para Katolik wahai para Kristen wahai para Protestan wahai para Buddha wahai para Hindu wahai Yahudi aina syurakaukum alladzina kuntum tazumun mana patung-patung anu ku anjeun disekutukeun nu bajar teh bakal nulungan jeung bakal nyalametkeun mana nyana kabeh ngajawab eueuh deui jawaban iwalti hiji bahasa wallahi demi Allah rabbina anu jadi pangeran abdi ma kunna musyrikin abdi teu pernah ngamusyrikeun ka Gusti percaya aja sah bahwa Gusti teh pangeran coba eta kos kitu teh musyrikin Katolik Yahudi Kristen kos karitu bakal ngajawabna
Kangjeng Gusti wanzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Deuleu ku anjeun Muhammad kaifa kumaha geura ngabarohongkeunana eta para musyrikin terhadap dirina. Nyana ngabohongkeun dirina wa dhalla jeung leungit anu ti dirina makanu yaftaruna naon nu anjeunna dibuat-buat yakna di dunia. Di dunia ku anjeunna dibuat syarik aing teh nyana nyeun patung sebagai sesembahan nu kumanehna disembah-sembah di kuil nu ka anjeunna disembah-sembah di gereja nu ka anjeunna disembah-sembah di berbagai tempat-tempat ta eta teh ku anjeunna dileungitkeun wa dhalla anhu nyana ngomongna makunna musyrikin berarti di dunia ngabohong di akhirat ge ngabohong tukang ngabohong di mana-mana ge ngabohong bae datang ka di akhirat ngabohong bae tak kos kitu karakter teh terus we di dunia ngabohong di akhirat ge ngabohong eueuh eureun-eureun tukang ngabohong mah coba bae aja urang boga babaturan di dieu sok ngabohong bae pindah ka lembur batur ngabohong di dieu sok cupat cepit sukat cokot atuh di ditu mah teu cukat cokot mangan cutat catut kitu bae eta mah dihandap waktu kerja di DPR mah ala kadar cutat catutna barang naik ka ditu ka pusat buhur ada lega eta mah lain cutat catut deui cuma comot beuki gede bae eta mah barang kaluhur jadi menteri geus lain cuma comot deui disebut teh ngarau ku siku watu geus baheng geus kumaha aing bae masyaallah tuh kos kitu tukang ngabohong mah tah nu mandak mudah-mudahan urang dijauhkeun tina penyakit bohong dijauhkeun tina penyakit nifak dijauhkeun tina penyakit syak dijauhkeun tina penyakit-penyakit anu taradud mudah-mudahan diberi ku Gusti Allah keyakinan ka Gusti Allah katentreman ka Gusti Allah sehingga kuari urang nyembah ka Allah di akhirat ge engke urang nyembah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Naila musyrikin naina syuraka ditangtangan ku Gusti Allah lain dipertanyakeun ngahinakeun mana nu baheula kumaneh disembah-sembah teh buktikeun kuari moal bisa nyana ngabuktikeun jeung deui sieun lantaran naon neuleuh neraka nu sakitu ngagebrahna tetep nyana hayang salamet dengan bahasa wallahi rabbina ma kunna musyrikin sedengkeun kan ditonton ku KBH disurakan bohong disurakan engke urang kan disidang Kangjeng Nabi aya belah katuh di dieu Kangjeng Nabi teh aya di tengah-tengah mizan nangtung begitu deh ditimbang aya cirina dina kitab Bukhari dijelaskan tah begitu disidang umat Kangjeng Nabi manggeus aya cirina beungeutna urut wudu celikna urut dikumbah leungeun urut dikumbah geus noel ke malaikat umat kulain kanyawan di mana tah caang beungeut celik suku leungeun geus teu kudu ditimbang deui asal nu sok wudu bae geus salamat lah geus kasalahan saeutik saeutik geus lah tanggung jawab Masya Allah geus asal wudu bae teu kudu salat geus ya Allah ya Rabbi Gusti Masya Allah gitulah nu mentek cek Kangjeng Nabi naon kitu mamin syai'in lam arahu teu aya hiji perkara nu teu kadeuleu ku kaula hatal jannah wan nar sehingga surga jeung neraka di makom kaula kula mah kuari surga kadeuleu neraka kadeuleu gitulah cek Kangjeng Nabi mamin syai'in lam arahu hiji perkara nu teu kadeuleu ku kaula hatal jannah wan nar surga jeung neraka teh kadeuleu cek Kangjeng Nabi mata kula nyaritakeun tuh ahli surga keur laleumpang pan kuari rentul jelemahna geus kadeuleu rohna di surga mata kaya sahabat ngacung ya Rasulullah ai abdi ka surga apa ka neraka cek Kangjeng Nabi neraka nyana langsung tungkul bae waduh aing kaduhung nanyakeun atuh Kangjeng Nabi tanya aya deui nanya ai abdi ka surga apa ka neraka delegon surga siapa ada yang nanyakan ayah abdi ka surga apa neraka surga
nanyakeun ai abdi ai bapak abdi saha siapa kadeuleu ku Kangjeng Nabi kadeuleu ai bapak abdi saha Rizah ai bapak abdi saha anu terus bae pas aya nu nanyakeun saurang deui ai abdi ka surga apa ka neraka neraka siapa kadeuleu Sayyidina Umar langsung mayun ka Kangjeng ya Rasulullah dek nanya naon Umar abdi mah nanya ningali Gusti lamun neuleuh sorga bangonna teh yeuna ye beungeutna wajah Gusti mani sumingrah aduh sumingrah bahasa mana ya kula ge kakarek nyaho ku hari eta sumingrah bangonna ngeunaheun jasa tapi barang mun neraka bangonna kadeuleuna itulah cak Kangjeng Nabi nu teu kadeuleu ku kaula mah hatal jannah wan nar sorga jeung neraka ge kadeuleu jelema keur ngeungkeuy ka sorga jelema keur dikulub di neraka tah ieu kuari teh aya cak Kangjeng Nabi aya tabir di dieu teh aya tembok anjeun mah pandangan boro-boro ka neraka jeung ka sorga luareun tembok teh teu nyaho kula mah kuari keur didileukeun fi maqami di maqam kaula sorga kadeuleu neraka kadeuleu tuh awewe loba jasa sing kulimpang di sorga di neraka tuh nu mentak ana aksara ahliha sanyana pangloba-lobana ahli neraka an-nisa'u awewe ketika teuting diisrokeun simkuring ra'aitu nisa'a ummati yu'adzabna adzaban syadida simkuring ningali ternyata horenganan nu loba disiksa di neraka jahanam teh awewe umat kula na iyalah laqad ra'a min ayati rabbihil kubra Kangjeng Nabi ditinggalikeun berbagai ayat-ayat Gusti di antarana Kangjeng Nabi dideleukeun ka sorga bahkan Kangjeng Nabi ngalengkah ka sorga ditinggalikeun ka neraka bahkan Kangjeng Nabi aya cicing di tengah neraka ningalian saha ieu nu panglobana ahli neraka ya Allah ya Rabbi korenganan sarwiti ambalaya di neraka awewe malulu Gusti Allah nu cek terus di hadena aing teh jadi awewe can puguh teu ka neraka nya lagi awas ya tas awewe lalaki ya awewe heula ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha simkuring teh ningali awewe digantung rambutna di neraka duh ieu geli di maguha ngagolak embun-embunanan neuk teh cari kumaha ceuk Kangjeng Nabi wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi lisaniha wal hamim yusabbu ala halqiha belah dia aya awewe deui digantung letahna sementara cai panas dikucurkeun kana lak-lakanana deuk teu kumaha cerikna wa ra'aitu imra'atan yusaddu rijlaha ila zadiha wa yadaha ila nasyatiha aya awewe anu digantung di talian di bagudet sukuna datang ka susunat leungeuna datang ka embun-embunanana wal malaikatu yadribuna rasaha sementara malaikat ngeunggelan sirahna di maqami aminan nar maka pentungan tina seuneu deuk kumaha teh ceurik da Ali wa ra'aitu imra'atan wajhuha wajhu khinzir wa badanuha badanu himar aya awewe deui aneh ari beungeutna ieu beungeut babi aya awakna awak himar deuk kumaha teh carikna terakhir wa raaitu imratan ala suratil kalbi awewe rupana kos anjing bae kos anjing kumaha teu carikna Ali taqamat Fatimatu Siti Fatimah nangtung kemudian Siti Fatimah teh naros ka Kangjeng Rasul ma amaluna dupi amal naon eta awewe sehingga yu'adzab bi adzabin syadid disiksa anu pohara jasa ya Rasulullah
Saur Kangjeng Rasulullah, amal mu'allaqatu bisyariha fa innaha kanat la tughatti sya'raha minar rijal. Awewe anu digantung buukna kemudian dihandapna digarang make sene ieu otakna embun-embunana ngagolak sene eta adalah umat simkuring awewe anu buukna rurundayan di hareupeun salaki, di hareupeun lalaki mana bae nu lain mahram. Pan kuari deuleu di ditu di hareup isuk-isuk jam 7 pan kolot ge kararieu bae neulekeun. Itu mah buuk dah mantep tuh. Weh, mantep jasa itu mah putih deui. Urang mana itu? Wah, Lampung. Gede adat ieu mah ye. Ai itu ngarundai itu hideung Brebes. Coba bayangkeun ku Kangjeng Nabi geus kadeuleu wala qadra'a min ayati rabbana qadra'a min ayati rabbihil kubra. Masyaallah. Ari eta nu digantung lisana ya Rasulullah. Wa amal mu'allaqatu bilisaniha anapon cak Kangjeng Rasul awewe anu digantung lisana. Kemudian lak-lakana dicician ku cai panas. Fa innaha kanat tu'zi zaujaha. Eta mah awewe anu sok nganyerikeun lisana ka salakina. Asal salakina tas ngariung bae haju bae tas di mana? Peting-peting kalau loyogan malulu batur ge bali. Sapira mau berkat doang. Kokoprak beak 12. Mal dibejakeun aya jelemana di dieu. Coba eta awewe nu kos kitu cilaka 12. Asal boga duit diusapan salaki, asal teu boga duit balik ka ditu. Gedean kanjut bae. Ngojek ku ngojek na teu meunang duit bae. Mabur. Cek salaki hek bae. Mun sugih aing nyandung ya sebenarnya mah. Ngancamna kana nyandung. Ieu ge nu ngaharewas panitia masjid geus etilu ye. Kiai kawinkeun atuh emang kudu di imah galak. Ya Allah. Cilaka ye si gade. Ayata anu digantung susuna wa amal mu'allaqatu ala sadiha anapun awewe anu digantung susuna fa innaha kanat tu'zi farasa zawjiha eta mah di mana-mana salakina eueuh nyana siapeun didayung ku tatanggana mempersilahkan kanu sejen bahkan masang tarif nyana masang tarif. Tukang ojek cukup 10.000 utang, supir angkot 15.000. Ya Allah, tukang kenteng 50.000. Kiai emang aya di Cilongok aya kula nyaho jasa nu pasang tarif itu nyaho. Emang Kiai pernah ditawaran aing siap dulu bajasa di dia tah di Kebun Kalapa. Masya Allah pohara jasa itu Pak Kapolseknya sering ngider maksudnya neangan karena ge geus teu pareres ya tuh kitu nyaritakeun panggede-gedena ganjaran jeung Kangjeng Nabi di akhirat teh jelema anu naek naon micenan qadarah micenan kokotor di masjid kadeuleu lantaran Kangjeng Nabi mah eta teh jelema da kadeuleu keur ka sorga. Wih aju amalna nuturkeun kadeuleu amal teh dibentukeun mata Kangjeng Nabi nyarita anna a'zama panggede-gedena kitu ganjaran manusia ieu adalah micenan kokotor di masjid. Lamun aya kotor di masjid dipiceun, mun aya tai kotok dipiceun, lamun aya kokotor-kokotor bae nu sok ngelap masjid. Teh kadeuleu keur nuturkeun amal eta cak Kangjeng Nabi tah eta panggede-gede nama lantaran keur menuju surga. Tuh cak Kangjeng Nabi pangbahaya-bahayana itu jelema nu paehna keur boga hutang kreditan riba kadeuleu ku Kangjeng Nabi.
Masya Allah eta teh kadeuleu hatal jannah wan nar. Masya Allah mata kadeuna Kangjeng Nabi mah nyarita teh blah hatta jelema nanyakeun sorga apa neraka kadeuleu we neraka sia mah sorga sia jak kadeuleu jelemana di dunia dibakaleunana geus aya. Ih inggis jasa mentak cek Sidina Umar geus ulah loba nanya. Kurang maning nuturkeun Kangjeng Nabi bae rempan biasa ieu besi ditunjukkan ieu neraka teh besi ka aing. Ento anjeun mah cak Kangjeng Nabi Umar tuh anjeun mah geus aya di sorga kadeuleu ku Kangjeng Nabi. Masya Allah. Tah kitulah lumantak urang kudu percaya ka ucapan Kangjeng Nabi. Kudu yakin ka ucapan Kangjeng Nabi lantaran Kangjeng Nabi mak Rasul Allah ditinggalikeun. Didelekeun bukti langsung urang ge bisa ningali. Cik Imam Ghazali di zahir boga dua mata jang parantin neuleuh kaayaan dunia di batin urang roh ngabogaan mata jang parantin neuleuhan alam malakut jang neuleuhan alam jabarut hingga Allah kadeuleu lain ku mata ieu ku ieu kadeuleu manya Allah kadeuleu eta mangan hese ngabahasakeunana bae warin deuk teu kadeuleu kumaha coba ge naon apan Allah teh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun cek Tuhan Abdul Qadir Allah teh ngadamel anjeun jeung pagawean-pagaweanana ai pagawean teh nangtung ai pagawean teh diuk ai pagawean teh leumpang kabelah dituna anu ngaragaji nu ngampak anu di pabrik eta pagawean ngaranna kicip ge pagawean ngadengi ge pagawean pan eta teh didamel ku Gusti Allah berarti jelema keur leumpang eta aya gerak Allahan. Nah waliullah mah nu kadeuleu lain gerak lain jelemana nu ngagerakeun ka eta kadeuleu kumaha kadeuleu tah kumaha ieu geus Allah teh kadeuleu nu bentek awaliullah maka kerem kunaon ieu aduh ku khaliq kakerem kunaon ieu ku samu kakerem kunaon ieu ku basor kumahakeun nerapna bae sifat-sifat Allah khalqu teh basor teh sama teh aya kakerem teh keur dina sama Allah asa didengekeun asa kadenge bae leumpang ka mana asa kadenge ieu teh lautan dedengean Allah leumpang ka mana di mana cicing kadenge bae keur meujeuhna sifat etana nu keur meujeuhna ngeremnyana atuh kitu lamun keur meujeuhna ngerem teh ieu adalah sifat basor asa kadeuleu bae di mana ge ka mana bae kumaha bae asa kadeuleu bae sifat basor nu keur ngeremnyana wari sifat naon sifat ilmu sifat nyawa Allah kamana bae urang asa dikanyaokeun bae ku Allah di luar di jero di kota di leuweung di kamar peuting beurang ieu keur kakerem ku ilmu Allah lah eta nu kadeuleu Allah ngan hese dicaritakeunana ja eta kalam Allah ge datang bae ka urang teh selalu diomong ku kalam Allah terus bae ieu urang asup urang teh di imah masing-masing cek Allah wahai manusia ngaji melalui ucapan Kangjeng thalabul ilmi fardhatun kakeunaan ka urang teng bae ngan lain aya sora lain kieu hei Haji Rohim ngaji atuh teh mah ngaranna jin nu geus kitu teh jin di mana eta jin teh mah lah teu kudu kadenge bila harpin wala sautin hurupan soraan begitu datang gak dia teng terus naik ke majelis aju sendalna dibuka eta teh Allah keur ngomong hei Haji Rohim sendal copot dicopot nang sahani teh kalam Allah teh besi leungit ka plastikeun ji eta pos kitu nang saha eueuh sora eueuh naon tapi karasa nyulusup ka urang Masya Allah tah eta teh kalam Allah terus bae nu mentakeun lamun urang nyaritakeun kalamullah teh wah panjang dina jamul jawame urang nyaritakeun aqimus shalah tah eta teh putus-putus apa henteu sedengkeun waktu salat teh kapan eta teh putus-putus aya zuhur aya asar berarti aqimus shalat teh keur waktu zuhur mah kena ketika geus zuhur berarti pareum teh aqimus shalat teh dibahas panjang dina usul fikih urusan kalamullah nu mantak mun teu ngaji teu nyaho
teu nyaho kajian kuku mah mantap ngaji mondok atuh mondok masyaallah tah kos kitu ieu urang keunaan ku kalam Allah diuk je diuk kayak dibere hareudang ku aing je bere hareudang lantaran eta teh pinuh teuing beuteung si Haji pinuh teuing beuteungna dirinya lantaran tadi sambelna lada teuing hareudang atuh aya kalam Allahan kabeh teh emang kumaha kabeh gerak Allah mentek ieu tulis sieun-sieun jeung kabeh gerak Allah urang teh lamun ibadah mimiti belajar fikih urang nu asa berusaha urang ieu perasaan wudu berusaha nu bagus salat berusaha nu bagus urang emang fikih mah kitu jeung bagus zahir ketika urang terus bae salat dibagus-bagus fikih mah kitu asa urang ketika urang geus asup ka ilmu tauhid kabeh ge lain nang urang kabeh ge menang Allah gerak urang teh lain urang nu Allah geus teh di aku ku urang Allahu akbar naik geus berarti lain aing ieu menu salat teh Allah aing teh ya ieu mah ngan sakadar gambaran hungkul keur disolatkeun ku Gusti Allah aing keur ditangtungkeun aing keur dirukukeun aing keur diitidalkeun aing terus teu boga perasaan ku kumaha lain hayalan perasaan lamun hayalan mah ngahayal bahaya deui bae eta mah engke huluan di akhirat salatna perasaan kabelah dieuna geus perasaan dilempangkeun didieukeun geus kabeh nang Allah eueuh nang urangan lamun urang geus boga perasaan model kos kitu geus jadi wali garana geus teu di aku urang lagi geus teu di aku urang nu mantak ieu ayeuna jauh jeung Allah kahijab ku awak urang lantaran ngurusan awak ka Allah jadi urusan awak urang ngahijab ka urang ketika urang ayeuna kitu lapar eta ngahijab hayang dahar aing teh eta pikiran lain ka Allah ka hayang dahar ngahijab ka Allah komo haju hayang usaha komo haju hayang naik pangkat mah eta hijab makin luhur pangkat makin hijab gede hijabna mantak keur ngajabat paeh naudzubillah min zalik keur ka hijab jeung Gusti Allah tuh nu ngeunaheun mah teu di aku awak nu Gusti Allah jai basa bodo Allah bae waktu salat ngalaksanakeun parentehanana Allah lain aing teh mah gerak Allah bae eueuh bae nu di aku geus salat tadi khusyuk lamun geus kos kitu mah lantaran geus pikiran teh Allah bae pikiran mimitina ji awak sia ahli politik lain bergelut di politik lain ulah mikiran politik sia berekonomi henteu naon teu ulah mikiran ekonomi ulah mikiran budaya ulah mikiran lingkungan pikiran sia bae kuari keur naon keur dinaonkeun ku Gusti Allah tah mulai tafakur ngaranna ji keur dilempangkeun deuk ka masjid eta inget ieu teh lempang sia teh nang Allah nangtung teh ieu teh nangtung nang Allah Allahu akbar nang Allah tungtung nama teh kaburu maca Allah akbar kabira nang Allah ya sasar sia eta can waktuna sia mah pikir bae mikir bae engke datang sorangan kos kitu mah lamun urang ngaji dibere ku Gusti teh ih lain deui rasane ada lain deui tah kos kitu bae perasaan eta mah geus henteu dihayal-hayal kayak datang sorangan alah ngeunaheun amat sok aya urang ge lamun bulan Ramadan teh Allah itu salat tarawih ku gede-gede teh jakan emang kunaon gitu tadina ngadah rujak pas hayang ngeunaheun di kos kitu jadi saya caritakeunana ngeunah batin mah saya caritakeunana nu bantak beda-beda wali beda-beda nyaritakeunana beda-beda pengalaman jeung beda-beda penemuanana ngan nyana nyaritakeunana hese ngan kapan kadang-kadang dicaritakeun kieu ka ngeunah nyana teh engke dicokot deui ku Gusti Allah naon sababna besi engke moal ka urusan sebab lamun ngarasa ngeunaheun jasa salat maca Quran embung urusan jelema eta teh pan mohokeun manusia lantaran ieu mantak urang ayeuna ku ari teu husu teh mikiran kholku aya kholkuan di jero kolbu di jero hate mikiran aya nafsuan aya setan teh eta teh di jero kolbu teh tah
lamun geus makhluk nafsu setan dunia tarak bisa husu mun masih kene aya duniaan di jero hatena anu kagambarna dunia lain Allah gitulah engke bakal dikumpulkeun jaga di yaumul kiamah di mahsyar urang kabehan nu bakal dijejeleh ku Gusti Allah ia adalah musyrikin para kafirin deui bahasanya kecuali nya ge ngabohongan dirina wallahi rabbina ma kunna musyrikin taeta teh nu kunyana kuari diperbuat seakan-akan tate lantarannya ngabohong ari urang mah nu iman ka Kangjeng Nabi na ieu engke bakal katingali cararaan guron muhajjalin cara angkabeh geus Kangjeng Nabi na didinya ngan padu datang doang ayo padu datang doang kabeh gaditukeun baru aya anu sabelah doang cak malaikat ieu mah sabelah doang malaikat sabelah ieu nu sakatuh doang can nu kence mah teh cak malaikat geus aya anta ge kurang bener tadina di ditunang geus aya geus hiji-hijikeun mah geus hiji-hijikeun ku Kang ayo geus beres kabeh karak geus wade nu cang eta hebat Kangjeng Nabi disebut syafaatil uzma. Syafaat uzma teh nyapaatan nulugan kanu doraka. Ai kanu henteu doraka mah deun naon ditulungan. Eta mah atuh geus ka sorga sorangan. Tah ieu anu bangsa cacangna entet-entetan. Terus ang sabelah. Ya saya penermang-remang ieu mah. Abdi di dunyana dagang limbah Gusti Pateh sia tapi sok kholatnya osok. Kan ieu teh saeutik cangna sakieu doang. Gegeuraan teu kaburu Gusti. Keur nimbang barang abdi itu. Cak malaikat ieu neraka teh bisa, cak Kangjeng surga bae masuk ngaji ieu. Ieu sok ngaji maca sholawat nya ngebeten-beten. Ikeur carita syafaat alhamdulillahirabbil gede jasa urang iman ka Kangjeng mata muludan rajaban lantaran naon engke tah syafaatil uzma teh engke diterapkeunana. Ketika wa yauma nahsuruhum jami'a urang bakal mun urang kuari osok mulu dan osok rajaban kajeun teuing Muhammadiyah ngabidah-bidah ge geus aing mah di akhirat engke hayang diaku sakitu bae geus ulah hese-hese mun nya ngabidahkeun suekeun beungeut sia ku aing sia teu nyaho aing jawara geus bae kitu ulah hese-hese jangan ada masalah ngaji henteu pan nya mah da kumaha medera tuh bidah aing teh nyaho bidah penting muludan teman cenah lain yang mulu dan yang berkat ongkoh mulu dan ongkoh. Masyaallah ya dek ya di perumahan geus loba wahabi geus ulah ngadalil-dalil urang mah teruskeun bae ulama inget wa yauma nahsuruhum jami'a engke tah Kangjeng Nabi cicing di tengah lamun urang iman ka Kangjeng Kangjeng Nabi aya salat masjid ada carangan di jero hate sia teh aya haingan kadeulepan ku Kangjeng Nabi atuh Kangjeng Nabi mah boro-boro padu hareup ku ari ge janeulekeun Kangjeng Nabi teh kakalayangan ku ari teh lain lalagaan kakalayangan mana nu keur maca sholawat mana nu keur ngaji bungaheun Kangjeng emang kakalayangan teu maot Kangjeng Nabi ningali tuh aya nu di handapeun tangkal Ambon jeung Kangjeng Nabi teh yo di dinya bae teh mah ngajina betaheun jasa tah mah atuh di Kangjeng Nabi dileukeun bae teh ya Allah sia cek tu sia dapat tanggal Ambon. Nah, tapi cek di tanggal Ambon tuh aing mah kadeuleuh nu di majelis bae teu kadeuleuh tangkorak sia meureun. Ya Allah wa minhum may yastami'u wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله